Lamun ulin ka mamana bae ge nu disiar mah sangu liwet. Atuh heueuh dak sangu liwet mah eueuh tandinganna cik aing mah mirasa bae komo jeung lauk mah najan teu jeung lauk ge ku ngeunah bae. Jadi caritana poe ieu yeuh aing ka imah teteh deui atuh heueuh japarangsa aing mah unggal ka dieu sok hayang ngaliwet bae. Kahijina mah emang ku ngeunah sangu liwet, kaduana mah emang ku sok kebersamaan teh nya ja ai sorangan bae mah henteu pati kagiang najan liliwetan ge. Tah tidak lupa di dieu ge sok biasa dak he sambel nanya sambel tomat. Laukna lauk peda atuh heueuh ditumpangkeun bae dak ieu kana liwet emeh praktis henteu raribet. Tah kan ceuk aing ge babari ieu asak deui beh pan tomatna mah tah babari heuh tinggal ngagerok. Teu poho lalab mah selalu aya tah di dieu ge lalabna daun dangder ulah poho dak ieu dikulub heula atuh heueuh pangaruh bae daun dangder ge penambah darah. Teu boga duit ge boga darah mah pangaruh bae aya di dieu ge tah dak ieu ubar penurun darah atuh bonteng atuh heueuh dak he nya dilengkepkeun pokona mah supaya mirasa teh tah di dieu ge singkat cerita geus asak beh pan liwetna ulah poho diamparkeun kana daun. Lamun ngaliwet henteu diamparan ku daun henteu pati ngeunah teh biasa aja tah kadel nya dak di dieu ge atuh ronyot lain aing bae dak di dieu ge aya teteh aya keponakan aya dulur pokona mah tek-tek bengek beh lobaan. Atuh heueuh ja ieu nu nyieun mirasana mah pan ku lobaan kadel burung kudara nya dak aing oge kuat huapna ge biasa bae aing mah hemangna ge sok sagede-gede cumplung ngan kuru bae telok mantak gendut ka aing mah najan dahar loba ge bebas.